jam sabaraha ieu teh nyemangnya? Jam 11 mayangan peda leungem we. Oh jam 11. Ya. Pan jam sakieu mah sok waktuna aya datang ieu nya tukang kredit. Lamun aya tukang kredit, tukang bejakeun eueuh kitu heuh. Nah, urang rek nagih hutang mata ieu oge. Pokona lamun aya tukang kredit bejakeun eueuh. Arek ikut heula. Oh, mun aya dibejakeun. A few minutes later. Kredit. Naon mang? Bade nagih artos 20.000 deui. Artos panci. Saha nu ngiridit na mang? Bu Haji. Oh, Haji. Burung eta mah. Oke orang jeroan heula. Oh, atuh ya Cah Haji gitu tuh. 20.000 deui. Biasa nama keur modal di kebon. Kemana aja lemah teh di teteangan Cak Naon? tukang kredit nanyakeun Tupan cek orang tadi naon nih mas? Benang di bejaan. Mun aya tukang kredit bejakeun eueuh. udah lain teh nanyakeun eueuh eta mah rek lagi hutang si bejana boga hutang teh 20.000 deui. Cis belum. Sarwa wae atuh eta teh nagih nu kitu teh. Babayar teh anggeuskeun tok bisa sesa karunya da batur geneangan milik rezeki eta teh. Tuh pan ari eueuh atuh kudu kumaha? Kira teh bang 20.000 doang oge meuni kudu bisa sesa pan eta teh leuwihna meureun anak pamajikanana ngejo. Udah ari eueuh duit mah atuh rek mayar kunaon urang geus teu daang-daang apanan boro-boro jang mayar hutang. Teu beunang di bejaan mane mah teu beunang dibawa padami. Merugikan sebelah pihak atuh ari kitu mah saling menguntungkan geura antara pedagang jeung pembeli teh. Sok hayang untung sorangan sia mah hirup teh. Bayar anggeuskeun karunya. Tepang mayar kana heula atuh boga mah. Teu urang rek nyumput deui. Kanai. Cerok buru.